Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Langkung tipayun nyangakeun kahormatan Islam kasadaya dulur-dulur baraya-baraya jamaah anu kalintang di pika cinta, kalintang di pika sono, wabil khusus keluarga besar kasepuhan urang sadayana Bapak Haji Kholili mewah Bu Haji di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugurining puji syukur dipanjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci Allah Ta'ala, zat anu maha suci tina sagala sifat kakurangan, anu maha suci tina kasarupaan ka makhlukna, anu maha suci tina sakabeh sifat anu teu layak kamantenanana, anu maha suci tina tudingan-tudingan kaum-kaum anu zalim, anu bodoh, anu sasar. Tegesna mantenanana Allah Ta'ala zat anu persifat kalayan sugrining sifat kasampurnaan, anu wujudna hakiki, anu maha tipayun teu aya wiwitanana, anu maha langgeng teu aya tungtungna, anu teu nyarupaan kasak kabeh makhlukna, sawangsulna makhlukna teu aya nu nyarupaan kamantenanana, baik dina zatna maupun dina sadaya sifatna maupun dina sadaya padamelanana. Mantena Allah anu teu ngabutuhkeun kadzat sejen anu nyiptakeun ka anjeunanana, sawangsulna sakabeh makhluk ngabutuhkeun ka anjeunanana. Mantenanana Allah anu maha tunggal, maha esa, zatna maha esa, sadaya sifatna maha esa, dina damelna tegesna sanes dina hasil damelna, tapi dina damel anjeunanana, yakni teu aya makhluk
anu nyarupaan kamantenanana baik zatna maupun sifat-sifatna, oge teu aya makhluk nu nyarupaan gawena kana damel mantenanana. Sakabeh makhluk ari hartina makhluk eta diciptakeun ku mantenanana, nu diciptakeun teh sagala rupana baik zatna makhluk maupun sakabeh sifat makhluk maupun sakabeh pagawean makhluk, ucapan makhluk, kabeh diciptakeun ngaran makhluk, kabeh diciptakeun sakabeh gerak-gerik makhluk diciptakeun. Ai basa Arabna diciptakeun teh nyaeta makhluk, maka segala suatu makhluk adalah makhluk diciptakeun ku khaliqna. Aya khaliq teh nyaeta zat nu nyiptakeun, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala anu kagungan sifat kakawasaan anu mutlak, oge Allah anu maha kawasa, tegesna ngagunakeun kakawasaanana, anu mana bukti kakawasaanana adalah ieu sakabeh alam semesta. Ieu sakabeh alam semesta teu mungkin ceuk akal aya mun eueuh nu ngayakeun. Ieu kabeh alam semesta ieu bukti nyata tina ayana Allah oge tina maha kawasana Allah. Di mana urang nyaho yen Allah aya tina ciptaanana? Di mana urang nyaho yen Allah maha kawasa tina ciptaanana? Oge Allah anu kagungan sifat kersa, kehendak. Oge Allah anu maha menghendaki, anu ngeresakeun tegesna ngagunakeun sifat kersana. Anu mana sakabeh alam semesta ieu teratur sagala suatuna eta kabeh kalayan kersana Allah. Di mana urang nyaho yen Allah kagungan sifat kersa tina ciptaanana? Oke, Allah subhanahu wa ta'ala kagungan sifat nyaho uninga, anu ieu panguninga na Allah meliputi sakabeh ciptaanana segala suatu, teu aya anu samar tina panguninga Allah. Oke, Allah kagungan sifat ningali, Allah maha uninga maha ningali, tegesna ngagunakeun sifat uninga na sareng sifat tingalina. Sakabeh makhluk eueuh nu bisa nyumput tina paningalina Allah. Allah ta'ala oge kagungan sifat nguping. Oge Allah anu maha nguping, tegesna ngagunakeun sifat ngupingna. Teu aya satupun makhluk anu bisa nyumput tina pangupingna Allah. Oge Allah ta'ala kagungan sifat dawuh. Oge Allah anu maha dadawuh.
anu mana sakabeh makhluk ieu ayana jeung sagala perubahanana ayana tina eueuh perubahanana dina saat aya oge eueuhna tina aya eta kabeh kalawan dawuh Allah idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka Allah dadawuh ka sakabeh makhluk oge anu urang teu terang kumaha dawuhan Allah ka sakabeh makhluk sabab bumi langit jeung saeusina pada nyarita ka pangeran pada nasbeh ka pangeran ngan urang teu ngarti kana tasbehna alam semesta ka pangeran. Ai nasbeh urang mah subhanallah 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 kitu nasbeh urang. Kumaha ai nasbeh ieu kaayaan kabehanana urang teu apa. Ku Allah urang disebat la yafqahuna tasbihahum wal aya nu ngarti eueuh nu ngarti kana tasbihna alam semesta ka Allah nganu jelas kabeh alam semesta pada nyarita ka pangeran oge Allah midawuhan ka sakabeh alam semesta. Allah taala kagungan sifat jumeneng. Allah maha jumeneng anu mana jumenengna Allah lain kuroh ai hirupna urang mah kuroh jumenengna Allah teu kakeunaan ku maot ai jumenengna makhluk mah kakeunaan ku mah tak ieu sadaya sifat Allah ku urang kanyahoan di mana tina dada melanana tingali ieu sorban aya warnaan berarti aya nu ngawarnaan aya bentuk berarti aya nu ngabentuk aya fungsi berarti aya nu nyimpen hikmah di dieu fungsina keur ieu keur ieu keur ieu keur kan mungkin teu aya sorban eueuh nu nyieun ieu sorban jawab sing tarik jadi ceuk akal anu sehat pasti aya nu nyieun ieu sorban walaupun panon urang teu pernah ningali cek panon teh mana nu nyieun sorban teh geuning eueuh teu sakur nu eueuh cek panon eueuh cek akal sing ingat hukum akal mah eta hakikat beda jeung paningali panon matak lamun cek panon eueuh bukan berarti eueuh dina hakikatna cek ceuli eueuh lain hartina dina hakikatna eueuh matak salah lamun nyeun kaedah bahwa Tuhan itu tidak ada lamun aya mana geuning teu katingali ku panon teu kadenge ku ceuli panon teu bisa jadi kaedah ceuli teu bisa jadi kaedah karena keberadaan sesuatu da urang nu deukeut we ayeuna can karuhan urang bisa ningali kanu nyieun sorban ieu bageus pae bener henteu apakah ku pedah teu ningali na panon kanu nyieun sorban ieu eta teh memang eueuh nu nyieun jawab henteu oge kan ceuk akal pasti aya nu nyieun aya nu nyieun waktu nyieunna hirup apa pae pasti eta teh pasti
aya nu nyieun ieu ya lolong atawa ningali dek kumaha bisa ngawarna lamun nu lolong bener nya aya nu nyieun ieu boga pengetahuan teu rek kumaha bisa dijieun ku nu bodoh aya nu nyieun ieu boga kabisan teu ieu buktina kabisana nu nyieun teh tah ieu buktina jadi nu nyieun teh boga kabisa kudrot ngaranna aya nu nyieun ieu boga kahayang kehendak heuh pan ieu teh bukti kehendakna jadi kieu warnana jadi kieu bentukna jadi kieu eta teh kehendak nu nyieun kahartos henteu tuh maka Allah subhanahu wa ta'ala eta pasti ayana eta pasti jumenengna eta pasti ningalina mustahil lolong eta pasti ngupingna mustahil bonge eta pasti uningana mustahil bodoh eta pasti kawasana mustahil apes eta pasti berkehendak gitu kan mustahil kapaksa eta pasti dadawuh mustahil pire kahartos henteu eta pasti mahati payun kan mustahil paneuri manya nu nyieun paneuri heula mana sorban jeung nu nyieunna kan aya alam semesta ieu mungkin aya mun eueuh nu nyieun nya teu mungkin ieu ge sorban teu mungkin mun eueuh nu nyieun oh lamun alam semesta kabeh pasti aya nu nyieun kan aya nu nyieun teh pasti aya tapi tanyakeun ka panon da teu nanyo keun bae kajeun teuing maneh panon teu nanya oge da ceuk kuring mah ceuk akal da ceuk kuring mah aya pangeran teh jelas najan cek maneh eueuh ge cek ceuli da kuring mah teu ngadenge jeun teuing maneh ceuli nyebutkeun teu ngadenge ge da cek kuring mah cek akal ya akal jeung panon pada diskusi kan akal jeung ceuli diskusi gitu kan cek leungeun da kuring mah teu kungsi jabatan tangan cek pangeran jeun teuing cek akal teh gitu kan da cek kuring mah tetep aya ayana pangeran leuwih jelas tibatan ayana anu dijieun ayana pangeran mah pasti ayana anu dijieun mah mungkin soteh aya nu dijieun meureun we diayakeun eta mah ku pangeran dalamun pangeran teu ngeresakeun ngayakeun mah moal aya kabehana ge pangna aya karena diayakeun ku saha ku pangeran ku Allah coba lamun Allah teu ngeresakeun ngayakeun rek aya kitu moal maka aya na nu diayakeun mah mungkin lain pasti tergantung karena kersana anu nyiptakeun beda jeung ayana nu nyiptakeun eta mah pasti sabab ceuk akal moal mungkin ieu kabeh aya mun eueuh nu ngayakeun jadi keberadaan nu nyiptakeun mah pasti keberadaan nu diciptakeun mah mungkin matak urang tong sok nyarane kanu mungkin kudu nyarane teh kanu pasti ai si lain kumaha bat nyarane kana duit ai si lain kumaha bat nyarane kana kapinteran sorangan ai si lain kumaha bat nyarane kana jabatan sorangan ai si lain kumaha bat nyarane kana kan kekuatan sorangan ai si lain kumaha nyarane kasih A nyarane kasih B kasih C pan ieu teh kabehana ge mungkin ai nyarane ulah kanu mungkin kudu kanu pasti you understand are you the best crazy tuh sabab nu mungkin mah kabehana ge robah-robah pan tadina ge eueuh nu mungkin mah pangna aya meureun diayakeun ku Allah mun ku Allah teu diayakeun kaya mah teu nya
Nu mungkin mah robah-robah tina eueuh kana aya engke teh aya eueuh deui gitu kan. Dina aya ge masih walaupun aya robah-robah sok ayeuna tingali tadi basa lempang ka dieu nunutan teu ayeuna nunutan teu loba. Waktu tadi datang ka dieu lempang hees teu pan geus ayeuna loba nu hees teu eta si eta hees teu kan katingali teu kan teu makhluk mah robah-robah bener teu aya jag-jag aya waktuna deh lalung se gitu kan tuh aya kuat aya waktuna tuh gitu kan apes leuleus gitu kan aya hudang aya sare aya nunutan gitu sanes bener teu aya inget aya teu inget poho gitu kan. Tah makhluk mah memang gitu robah-robah aya cager aya gering tuh aya ngora aya kolot gitu kan loba tuh nugas karolot tuh aya kita kolot tuh kan tuh karolot tuh kan jadi bule itu kan itu dan memang makhluk mah gitu berubah-ubah nu diciptakeun mah kitu kabehana oge kan aya proses perubahan baheula teh urang teh roh wungkul tuluy Allah ngadamel jasad di mana dina jero beuteung indung proses jasad tina cai mani gitu kan can dierohan eta can hirup tuluy tina cai mani teh jadi darah tina getih tuluy jadi daging ngagumpal geus kitu tuluy ramai aya pi siraheun aya pi leungeun aya pi sukueun aya pi pieun gitu kan lalaki mah jol nonyol eta teh aya pieun-pieunana kabehanana encan hirup teh begitu pas 4 bulan dina jero rahim Allah ngutus malaikat tim khusus anu tukang ngasupkeun roh canak roh di alam roh bus ditiupkeun hudang langsung kan itu eta tadina awak urang teh tadina teh memeh di erohan hirup pae hirup sote sabada di rohan batat begitu ditiupkeun roh jadi jo curingan nu tadina teu nenyo jadi nenyo nu tadina teu ngadenge jadi nu tadinya teu bisa ngomong jadi tuh kan tadina mah jempet teu seuri-seuri acan da meureun lapar jaba tunuh wah itu jadi jo calakatang seuri gitu kan tuh naon sababna hirup ayeuna mah sabab geus dierohan ku malaikat tim khusus anu tukang ngasupkeun roh kan aya malaikat tukang ngasupkeun roh aya malaikat tukang nyabut roh kan beda timna eta mah kan beda timna eta mah tong waka eta mah tong waka ya nah hirup naon nu hirup teh awak nu hirup teh badan memeh di erohan badan urang hirup maut dina jero rahim maut memeh di erohan teh guluy diasupkeun roh jadi naon nu hirup teh badan lain ero da roh mah eueuh paehna sing inget nu disebut maut hirup teh lain ero ieu jasad da roh mah eueuh paehna roh mah nah nisbat kana naon maut jeung hirup nisbat kana jasad lamun jasad diasupan roh jasad jadi naon lamun rohna dikaluarkeun jasad jadi naon tah kitu roh mah anger hirup ece tong hees kade pan geus dia rohan bieu oh gitu
tangke roh teh diasupkeun deui kitu ku Allah taala. Di mana diasupkeun? Di alam kubur. Da maut mah ngasaan unggul. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin ari sakur awak-awakan anu aya rohan, nafsin teh kitu maksudna. Dha'iqatul mauti eta nyicipi kana maut. Naon dha'iqatul mauti teh? Nyicipi. Nyicipi teh naon? Ngasaan. Ai ngasaan saneng-neng. Ai si lain kumaha? Si geuy ngasaan beas teh tuluy mah si lain mah beak jeung apa sagudang si lain mah kitu ongko ngasaan si lain mah. Ya kan? Nah, jadi ngasaan mah sageudeuh, ngasaan mah barang bus ka jero kubur roh diasupkeun deui kana jasad. Jasad hirup geuning dibuka kuburanana anger paeh malah buruk. Maneh salah nenyo. Nah, salah nenyo kumaha? Ai Rasul mah nyebat hirup teh di alam barzah. Ai maneh panenyona panenyo alam dunya. Ayeuna rek nanyakeun ka maneh. Ai maneh lamun sare sok kapeung ngimpi tara? Ari keur dina jero ngimpi maneh hirup ngalalakon? Bener hirup? Bener ngalalakon. Ngan di alam naon? Nah, geuning eta cek babaturan maneh meh maneh kerek. Malah ngompol segala rupa. Kan? Ya. Tapi cek maneh mah wah urang mah ngimpi jalan-jalan, urang mah jalan-jalan ka ditu ka dieu, wah jeung sabangsana. Jalan-jalan bener, jalan-jalan bener ngan di alam ngimpi, ngan lamun ditingali ku panon alam hudang gitu kan kerek anger. Jadi salah saha? Salah nu nenyo. Salah nu nenyo eta mah. Ya. Jadi alam ngimpi teh hiji alam kahirupan ya. Lamun jelema dina alam ngimpi na tuluy teu balik deui ka alam hudang, heuh siga kahirupan ieu we. Ngan soteh ieu teh ngimpi meureuneh hudang deui. Lamun cicing mah tuluy di alam ngimpi gitu tuluy, heuh seperti alam hirup ieu we. Nu matak kahirupan dunya teh di mana urang geus maot ciga urang hudang sare. Urang teh siga urang hudang sare ngimpi barang urang kerelek maot koreja dikubur. Justru kahirupan ieu teh dianggapna teh ngimpi cek urang kubur mah. Aing teh ngimpi aing teh wah boga kabogo mana? Hah? Urang teh boga duit loba euy sekian juta, sekian ratus juta, miliar mana? Aya weh. Urang teh boga imah, wah tanah lega urang teh gitu kan. Sertifikat lagi numpuk urang teh gitu kan. Itu urang boga pamajikan, urang boga mana? Aya weh. Mun urang di jero kubur mana? Oh, urang teh euy jadi ketua RT di Cipati teh. Ketua RW gitu kan ya, jadi palurah gitu kan gitu di jero kubur mana. Jadi di mana urang geus aya di jero kubur koreja teh hudang urang teh kan beda alam kubur eta mah lain jero taneuh, alam kubur teh aya jero taneuh mah alam dunya keneh, liang lahan mah alam dunya keneh gitu kan. Paham teu? Alam kubur mah lain deui alamna. Ngan namun urang ke hudang di alam kubur red ka alam dunya aing ngimpi. Nu mawi dawuhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, annasu kulluhum niyamun fa idza matu intabahu. Annasu ari sakabeh jelema kabehanana sare, tegasna ngimpi di alam dunya maka kabehana ge. Faida matu maka di mana-mana maut jelema udang we di alam kubur intabahu
maranehanana hudang tina sarena aing teh gitu kan tuh kahartos itu jadi kabehana ge nyata alam roh nyata ngan poho deui kahirupan dina jero rahim alam rahim nyata ngan poho deui kahirupan dunya ieu nyata ayeuna mah urang teu poho gitu kan ngan di mana ke urang aya bus dina dunya ge ka alam ngimpi nyata kan ari alam kubur nyata kabehna ge nyata ngan di alamna hartina urang nyahona nyata teh di mana aya di alamna pahami urang percaya karena kehidupan alam ngimpi da urang ngalaman an loba jelema teu percaya karena kehidupan alam kubur sabab teu ngalaman matak saha anu keukeuh teu percaya wae urang cekek heula meh naon meh percaya ke ngalaman maneh ke maneh oh kieu geuningan alam kubur teh gitu kan atuh urang kumaha beurang bisa balik deui resiko bongan maneh teu percaya mending dicekek sih mending percaya geus salah mending percaya eta mah mending percaya ieu sabab rasul teh nya ngawartosan ka urang teh rasul mah cadu bohong tong boro dawuh rasul bet dawuh para wali ge bukti para wali ngadawuhkeun bukti baheula yang dalam Haji Abdul Manap Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu karuhun Mahmud karuhun urang kantos dadawuh dugi ka dadawuhna teh dicatet teras melalui jalur pala putra putu catatanana terakhir catatanana teh aya di Mama Tahir Mahmud Mama Tahir teh mertuana Mama Aceng Raka Apa Mama Tahir teh kasepuhan Mahmud kan raina Mama Tahir nyaeta Mama Adang teh ramana Mang Cep Amin kan guru besar ilmu bela diri di Mahmud almarhum. Nah Mama Tahir gaduh kene catatanana kenging eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud dina eta catatan sok diuningakeun ku Mama Tahir atas perintah Mama Eyang Cibaduyut. Mama Tahir sareng Ama Cibaduyut teh gitu kan nyobat ke rumah saderek nyobat diasuh sasarengan Ama Cibaduyut teh baheula di Mahmud diasuh mah kumah Ibu Kasinah garwana Eyang Agung Mahmud ari mah Ibu Kasinah teh nyaeta putra mah Pangulu Muhammad Hasan Cipatik ieu putrana Eyang dalam Ibrahim Cipatik Pataruman yang Ibrahim kagungan putra mah Ibu Kasinah sareng mah Bohori Rai Raka mah Bohori mah di Sumedang mah Ibu Kasin sareng mah Pangulu Muhammad Hasan teh putra Eyang dalam Ibrahim Eyang dalam Ibrahim kagungan putra mah Pangulu Muhammad Hasan Rai Raka sareng mah Bohori nu di Sumedang teh mah Abu Hasan mah gitu kan mah Abu Hasan mah Pangulu Muhammad Hasan mah kagungan putra mah Ibu Kasinah dan ditikah ku Eyang Agung Mahmud. Eyang Agung teh saha turunan pemijahan Eyang Agung Senal Arif jenenganana beda deui aya Eyang Agung Mahmud Eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud lain ada Eyang Agung mah teu ngalaman ka Eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud da beh ditu Eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud mah Eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud guruna Rama Eyang dalam Ibrahim nyaeta Eyang dalam Anggayuda Cicapar Situangi ngaosna teh ka Eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud sareng Cijenung Maulana Syafi'i Rakana Maulana Mansuruddin Cikadueun Banten Maulana Syafi'i sok nyamper cenah ari unggal ngaos teh ka dieu ka Eyang dalam Anggayuda ngaos ka Eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud ieu mah dongeng ieu mah Eyang Agung ya ari Agung mah beh dieu Eyang Agung mah
Nah di zaman sabada yang dalam Ibrahim Cipatik, yang dalam Ibrahim Cipatik kagungan putra Mah Pangulu Muhammad Hasan sareng Mah Bukhari. Mah Bukhari menyebarkan agama nanti di Sumedang, gitu kan? Numawi pribados tuh ngahajak ke Sumedang teh dek napak tilas karuhun. Kudu aya nunuluykeun karuhun di ditu gitu. Disuhunkeun ku Pangeran Sumedang baheula itu kan kapalaina mah yang dalam Ibrahim baheula teh nu linggih di Sumedang teh yang dalam Ibrahim linggih sakedap. Mulih deui ka dieu. Yang dalam Ibrahim kagungan rai yang dalam Sumagiri cenah ditikah cenah ku Pangeran Sumedang. Ya, begitu yang dalam Ibrahim kagungan putra Mah Pangulu, Mah Bukhari lajeng diutus ka ditu. Ya. Ka Sumedang dugi ka pupusna di ditu Mah Bukhari teh gitu kan. Kan Mah Bukhari kan kagungan putra Mah Bukhari teh nyaeta Mah Ishaq kagungan putra Mah Kadiam. Mah Kadiam teh nyaeta rakana Mah Sainam mah turunanana di Cisalak. Kan? Ai Mah Kadiam mah di dieu kagungan putra nyaeta eyang Muhammad Hasan Manafi. Nah, pribados Al-Manafi teh tiduaan. Hiji ti dieu Al-Manafi teh kadua teh yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud gitu kan. Nah, yang Muhammad Hasan Manafi kagungan putra eyang Muhammad Hasan Mustawi Bojong mama eyang Bojong teh. Teh sabab eyang Muhammad Hasan Manafi nikah ka Mah Mursifah. Ya. Di turunan Mahmud Sifah teh kagungan putra we mama eyang Bojong nyata eyang Muhammad Hasan Mustawi nya kagungan putra diantawisna apa guru urang sadayana Kiai Haji Ahmad Toha ya radhiyallahu anhu ajmain. Apa nya ka dieu meureun gecelikna teh ti dieu diantarana kahandapna nya meureun jang sabit ti dieu gitu kan. Nah gitu ngadongeng heula karuhun saeutik yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud kantos dadawuh kieu engke mah saurna teh adauhan anjeunna engke mah di akhir nyebatna teh kitu engke mah di akhir Citarum rek pindah saurna teh kitu Citarum teh rek sabaraha ratus tahun ti zaman dadawuh nepi ka terjadi Citarum pindah. Buya mah ti leutik keneh ge geus ngadenge ti apa Citarum rek pindah. Padahal rencana pemerintah can aya acan. Engke mah saurna teh di akhir dayeuh teh kabupaten rek pindah. Saurna teh kan baheula mah dayeuh teh di Bandung, dayeuh teh baheula mah. Ya. Dayeuh kolot kan ayeuna terus kemah dek pindah cenah ka dieu ka naon eta teh heeh dayeuh kolot teh naon Bale Endah teh tekan Bale Endah dek pindah tah ti dinya cenah dek pindah saurna teh dayeuh teh ka mana ka Soreang ti Soreang rek pindah ka Ciwidey engke Ciwidey teh rek hiji cenah jeung Cianjur ti budak teh ti kakarak inget ngadenge eta teh jadi geus nyaho kabupaten rek pindah ka Soreang ti Soreang geus pindah ka Ciwidey can ka Ciwidey tingali we ari wali bener teu we ketinggali ge Bandungan mun panjang umur kitu tuh ieu teh cacak dadawuh wali lain rasul gitu kan dadawuh wali teh nyata lain rasul. Tah, engke teh saurna teh makam eyang sangat dipati Kartamana Cikabuyutan teh rek misah di Kuriling Kuahangan erek belah saurna teh si tanahna teh
ditunjukkan kupun aki ku mama eyang bojong ka apa nuju di akod keneh tah palebah dieu cenah euy engke teh erek saur karukun erek beulah teh engke teh jadi ngahiji cenah wahangan beulah ditu jeung wahangan beulah dieu kan kitu tah si gunungna teh kitu kan di dieu wahangan di belah dieu wahangan gitu kan tah engke teh rek beulah ieu teh apaan ayeuna mah geus dicukangan tuh kan ayeuna geus dicukangan padahal apa keur budak mah kakarak rengat taneuh teh cenah kakarak rengat teh wungku rengat ayeuna geus dicukangan tuh tah buktina dawuhan wali mah kitu engke mah sorna teh jalan terek diter di aspal apaan zaman baheula mah mustahil jalan terek diter cenah kemah kan oge nu ditincak teh cenah kemah sisina ari tengahna kanggo naon keur pijagaeun hah ai panya teh cenah pijagaeun surah apa jaga deui ai bae kita lain nu ngajagaana pan di tengah ieu mah bener teu engke mah cenah kabatawi teh kan mun naheur Cikopi kan masih keneh panas keneh cenah ke mah di zaman harita ka ayeuna gitu kan kabatawi teh ka Jakarta pan baheula mah ka Jakarta teh kabatawi teh 3 poe cenah kan pan mustahil Cikopi haneut keneh nya coba gitu kan apaan ayeuna mah nya tuh ayeuna mah geura ti tol simpang buya lamun ngaji ka Jakarta ka ditu ka Tebet ngan ukur 1,5 jam nepi 1,5 jam matak jadwal ti ditu beung deui jadwal deui ka ti heula mah ka mana ka Banjaran asa ka mana nya ka Banjaran kan ukur 1 jam malah harita mah ya itu kakarang gini nyuci kopi di itu kan panas keneh Cikopi dina mobil oge tuh komo nyaritakeun pesawat mah kan bener tuh dawuh karukun oh nya bener Citarum oh bener loba keneh dawuh karukun eta loba keneh ieu teh cacak dawuhan wali jan kumaha ai dawuhan Rasul komo mustahil bohong dawuhan Rasul mah Rasul nyarioskeun kete aya alam kubur sing percaya bisi di kumaha cenah cekek gitu kan oh aya alam akhirat sing percaya aya wawales pangbalesan kete amal hade amal soleh rek dibalas ku nikmat amal maksiat kadoliman kejahatan gitu kan dek dibalas ku siksa sing percaya mata kurang sing rajin ibadah meh engke urang teh senang dari dunia mah ya nu teu ibadah oge sarua dibagi senang kabagian kumaha deui teu senang kabagian cager kabagian gering kabagian gitu kan teu ngatur iman jeung teu ngatur getol ibadah jeung kedul mata tong diberi tong dijieun ukuran iman ibadah karena urusan kanikmatan dunia abdi teh piwarang salat teh meh naon nya meh loba duit lain sia lain meh loba duit meh naon meh senang ke di kubur meh senang ke di akhirat abdi rajin salat teh rajin puasa teh meh naon nya ieu teh urang abdi teh meh beunghar lain sia lain meh beunghar di dunia meh beunghar di akhirat kartos henteu tuh da di dunia mah salat teu salat dibere ieu sarua
nu tara salat ge nu sangsara loba nu beunghar loba, bener henteu? Nu sok salat sarua kitu ya. Nu beunghar loba nu sangsara loba, bener henteu? Tuh. Jadi patokan iman, patokan amal soleh keur di mana? Keur di dunia, keur di akhirat. Gitu. Ah, orang teu percaya ke akhirat, ka dieu urang naon? Cekek. Masya Allah. Karti henteu? Mending dicekek, mending percaya. Ha, gitu. Masya Allah. Tah gitu. Ya, tak urang ruang riung kieu kan bakal jadi kenikmatan di kubur di akhirat. Masya Allah, kenangan terindah malam itu saya melangkahkan kaki ke majelis ilmu, majelis zikir di Cipatik. Kenangan terindah di kubur terjadi kenikmatan terindah. Ingat, kenangan terindah di mana orang di dunia ibadah. Kenangan terindah waktu itu saya berpuasa Ramadan, waktu itu saya taraweh. Kenangan terindah jadi kenikmatan. Waktu itu saya pergi haji, waktu itu saya sodakoh zakat, waktu itu saya ngaran segala bentuk ibadah bakal jadi kenangan terindah. Kenikmatan anak bakal bukti diri itu nu jadi taman, nu jadi naon gedung, wah warna-warni fasilitas tuangan awan rencang-rencang urang di alam kubur teh ieu moal keung eta geuningan disebatkeun dina keterangan di kubur teh poe keung apan eta mah nyaritakeun keur jelema nu teu iman, jelema anu tara ibadah, jelema anu tara daek hadir dina pangajian, jelema anu tara salat, jelema anu tara puasa Ramadan, jelema anu tara zakat, jelema anu boga rezeki keur munggah haji geus waktuna init munggah haji tapi teu init wae. Kan? Tah nu kitu mah di alam kuburna poe. Nu aya teh orai mah. Langir mah, leung langir segede curug. Dan ke raksasa atuh, raksasa makhluk-makhluk pikasieun pika gilaeun jaba garang teras-rasan kitu mas-mas kebut neungeul teh ku gada besi bari hurung. Coba kuseun keur saha nu tara salat, nu tara puasa Ramadan, nu tara zakat kitu, nu tara hadir dina pangajian. Kumaha nu sok ngaji nyalain alam kuburna ge paehna ge wah senang. Barang korejat udang teh euy wah. Nah ieu teh aya di gedung Sigrong. Nu saha ieu teh tilik-tilik aya cenah teu kan? Ge teh kaset. Teu kan? Kaset. Heuh jelema we buktina teh jelema. Itu cenah anu salira apaan? Bumi teh sadayana taman ieu sadayana wah taman buah-buahan itu buah-buahan ieu nu salira anggoanana sagala nu salira. Tah ieu cenah ladang salat, tah ieu ladang kapangaosan, tah ieu ladang sholawat, ieu ladang maca Quran ieu. Masya Allah, orang teh jadi nyaho buktina ganjaran ladang ibadah teh jadi nyaho. Engke mah bukti lain carita, ari ayeuna mah carita. Engke mah bukti nyata. Matak sing rajin ngaji, sing rajin sholat, sing rajin puasa. Kade ulah teu sholat, paksakeun sapoe sakuting 5 kali. Kade ulah teu puasa Ramadan, usahakeun ngantel pejit. Kade sing ingat puasa teh lain hayang beunghar, hayang naon? Beungharna di mana? Di akhirat. Eces henteu? Eces henteu? Hayang boga duit kumanya usaha, hayang boga duit. Sok usaha. Dagang kayaknya atau ngegel-ngegel duit atau sia kayaknya. Ya.
tuh tinggal loba di persimpangan jalan ning baru biasa ngabiayaan anak pamajikan ku ngegel naon ngegel piriwit releh kuno ngegel piriwit maneh ongkong maneh mah sakola sekolah jurusan ekonomi tapi mental we duit ka kolot teu iceus ya tuh nu ngegel piriwit teh sekolah-sekolah acan tapi bisa ngabiayaan atuh kayaknya dagang-dagang bakso atuh kayaknya kan naonnya atuh dagang-dagang surabi kayaknya atuh kan dagang es dagang cendol naon lah dahareun nya harupan ayeuna bulan puasa jelema mareli baju kayaknya dagang baju dagang sarung dagang baju gitu ningali budak resep kana mainan dagang mainan gitu tak kudu mekar otakna ulah atuda urang mah teu bisa atuda maneh mah atuda kudu dicekek deui loba atuda eces tah kitu momo ayeuna nyarak kalah HP ayeuna mah bisnis teh bisa tina HP teu kudu boga toko teu kudu boga gudang teu kudu so kayaknya dagang tiung nama nu batur cetrek fotoan terus di fotoan uploadkeun sok asup milu kana ka Shopee atawa naon gitu ngaranan ku urang ya contohna saha ngaran teh Ujang si Ujang ieu saha ngaran Ujang Ali Ali naon di dinya teh Ali Shop, Ali Collection gitu kan, Ali naon mah gitu kan, Ali Surabi gitu kan. Ayeuna mah ka Surabi geus main Gojek, bala-bala main Gojek, dahareun teh main Gojek, entong dianggap ieu sepele entong, justru tren teh kitu tren teh, teu kudu mimilu ka urang Inggris bahasa Inggris, kan bahasa urang we. Urang Sunda bahasa Sunda justru jadi tren keur batur mah nyecek urang Sunda teu aneh sate ai maneh motor nyuncap teh urang bahasa Sunda bahasa Inggris hebat ye teu aneh teh cek maneh tapi cek urang Inggris mah hebat Ali Surabi kan sohor di Inggris aya Ali Surabi kan bener henteu bener henteu otang dadar gulung aduh Masya Allah gitu kan Icih Ali Agrem gitu kan tak gitu kan Oneng Ranginang gitu naon hesena gitu kan ari nyeun brand ya nu urang alusna mah gitu nyeun toko ge kitu sok loba nu sarusah nyeun toko we sae ngaran maneh teh ngaran teh Agus eta we toko Agus geus hebat kan burukan kumaha eta kan jadi brand oh karena dek meser anu di mana di toko Agus kan jadi sohor Agus teh bener teh jelema kan ayeuna loba nu hayang sohor tapi teu nyaho carana nyohorkeun maneh gitu kan tadi antara nyohorkeun maneh teh kitu bisa sohor ku cara nyeun laku anu goreng bisa taranjang jual sohornya di taranjang teh kan dunia maya da di taranjang teh igel-igelan jual sohor we tapi sohorna ku cara anu salah eta mah itu tong nyeun sohor ku cara anu salah ku cara anu hade gitu kayaknya eces kitu ayeuna mah make HP teh ai maneh mah meakeun pulsa we hantem aya duit minta ti si emak dicekek segera tah gitu eces gitu. Alhamdulillah sok buka alam pikiran urang buka ibadah sing rajin keur iman di mana ya. Tapi sing inget ibadah teh barokahna aya nu ku Allah dilimpahkeun di dunia karomah wali saciduh metu saucap
nyata itu kan jadi pertulungan bisa cager, anu miskin bisa jadi beunghar, nu sulit bisa jadi lancar, ku barokah amal soleh, ku barokah sholawat, ku barokah tahajud, ku barokah salat duha, ku barokah maca surat waqiah, maca yasin jeung sabangsana. Itu bisa terjadi, bisa kita oge terjadi kan, bisa ngan soteh bieu nu disebutkeun bahwa amal soleh keur akhirat eta mah pokokna keur akhirat. Sok ku Allah teh dibonusan, bonusna dibikeun di dunya, kita hirup jadi tenang, rezeki cukup gitu kan, gitu. Ibadah getol hose paeh nu di dunya ditinggalkeun ku urang, ganti imah teh leuwih alus tibatan nu di dunya. Di dunya mah teu kungsi boga imah alus, ngontrak imah ge bae lah dadek ditinggalkeun kajeul gitu kan. Alus keneh ngontrak daripada boga sorangan mah euy. Di mana rek paeh mah matak jadi berat ke teh sakarat teh. Walah dek sakarat teh paeh boga imah alus-alus kieu we. Gitu kan berat dek paeh teh gitu mah. Dek paeh ninggalkeun imah batur, kajeun teuing. Bener henteu? Bener henteu? Matak tong alus-alus teuing euy boga imah teh bisi hese paeh. Lain hese paeh da paeh mah arek bisi berat dina waktu sakarat. Boga pamajikan tong aya gelis-gelis teuing. Bisi berat dina waktu sakarat. Kitu mah tempo sakarat boga pamajikan meungesan alus lagi gitu kan. Gitu kan? Bae aing mah ku batur ge teu nanaon lah gitu kan. Gitu kan. Teu alus-alus amat gitu. Eces teh. Tah kitu nyai ulah teu kudu kasep-kasep teuing boga salaki mah. Nu penting mah soleh. Eces teh. Nu penting mah soleh tapi make boga duit. Ulah soleh hungkul eueuh duitan, ulah mereka deh gitu kan. Ya aya duitan bisa usaha gitu kan. Ngan kasep kudu kasep-kasep teuing gitu kan. Loba ahli pengajian ieu saroleh gitu kan. Tinggalin nu jomblo-jomblo ya kan. Gitu. Namun yang pisah lakian tapi pamajikangan tina pengajian euy alusna teh. Ulah tina dangdutan. Ke maneh lieur maneh. Nah sabab mah hantem joget atuh kumaha. Ayo maneh kumaha? Da hantem nyanyi atuh kieu teh. Aya teh bodahar kudu ku nyanyi. Kan? Ya henteu gitu kan. Eces nyanyi? Tuh gitu. Geus eces balik. Alhamdulillah. Muga-muga ieu kalimat sing manfaat barokah bersararea ya dina mayunan Ramadan, sing panjang umur nepi ka Ramadan ya, sing dipaparinan pituduh kakuatan kagagahan dina ibadah ya, sing bisa ngaraih ridho Allah, sing bisa ngaraih cintana Allah, sing bisa ngaraih welas asih Allah, barokah Allah, pangampura Allah ya, sing bisa ngaraih anugerah Allah nepi ka surgana Allah, nepi ka tepang sareng Allah ke di surga ya. Ayo pangkat numpang luhur-luhurna, sing dihampura kabeh dosa, sing ditutupan kabeh kaaiban, sing diijabah doa, dilimpahi rizki anu halal, nu barokah, nu hade, nu gampang, dibere batur hirup, boh bojo, boh caroge, boh anak turunan, boh tatangga baraya anu kabeh saroleh ya. Oke sing diluhurkeun pangkat, terhormat di mungguh Allah, terhormat di mungguh kabeh makhluk Allah. Nah, sing panjang umur sararea, bari sehat jasmani rohani ya, pinuh ku nikmat jeung kebahagiaan, pinuh ku hidayah dina waktu maut, sing husnul khotimah, menang kanikmatan abadi,
menang kamuliaan anu abadi jeung kabeh kulawarga urang turunan urang kabeh inung bapak urang karuhun urang kabeh guru-guru urang murid-murid urang kabehanana dulu-dulu urang tatangga baraya urang kabeh ahli kampung urang ahli negeri urang kabehanana oge sakabeh muslimin muslimat mukminin mukminat ngalut ngengkeuy ngabandadeut asub ka sawarga babar hirup di sawarga salalamina oge doakeun di dieu nya Bu Haji di dieu Pak Haji jeung kulawargana sing aya dina panangtayungan Allah amin nya sing aya dina jaminan Allah aya dina kebahagiaan kasalamatan kabagjaan kamuliaan sadayana kalayan keagungan ieu majelis nu agung keagunganana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kalayan keagunganana surat Al-Fatihah. Sakitu nu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.